Iya nakeo guys. Jadi ini kami ngesut ya. Cari tanah yang sut-sutan. Tapi ting sut naon tuh. Modelna anjing. Opan Patimura anjing nggak tahu ngaran lagi. Aduh, iya pokoknya nama di pusat tinggali cuaca keur hade kieu anjing tuh. Pokoknya nama di pusat bener-bener cuaca rada aduan guys. Pokoknya nama. Jadi cari tanah aya anu yang foto shoot. Nah jadi ku saya di foto shoot gen. Iya di daerahna di Puncak Resortnya caket ya mah daerah Cipanas kananya sekitaran Cipanas tuh. Iya enakeun kangge popotoan mah asli. Iya cuaca menang nyetelkan guys. Tuh pokoknya nama rada gelo we piraku teu kabita. Iya cuaca menang nyetelkan kieu guys nya. Tadi teh cuaca teh serada mendung kumaha gitu tapi ayeuna tingali aduh iya aduh tuh iya bersama lagi dengan Opan si Opan teh yang dipoto cenah jadi itu nah ieu modelna carita anjing enggak tuh kata si Opan anjing mau bedog ieu mah tingali atuh iya bedognya seukeut astagfirullahaladzim Opan teh kayak gitu bahaya iya bedog aduh saya nu macem-macem cenah si Opan langsung disilatkeun anjing Opan pokokna mah ieu endah asli cuaca tong seur teuing jeung tong panjang-panjang teuingnya ada capek nyarios we teh ieu mah tos we si Opan tong seuri atuh pan jadi orang yang seurinya pokokna mah lamun macem-macem tah ke ditinggalikeun eta ieu neurak masalahna nya. Jadi di Puncak Resort sekedar info Puncak Resort kangge foto shoot atau napi naon saya lah insyaallah kayak di share oge si foto rerencangannya nya foto si Opana si Topana pokoknya mah good job lah intinya nama sukses selalu buat Opan yang jadi model ya Opan tuh jadi model sekarang jadi selebgram pokoknya mah sukses selalu buat Opan lancarkan milik rezekinya apanya pokoknya tong hilap di kopianya pannya kopina gitu nya segitu we ti kami mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I were to the sea, maybe I'd never say fall into the light. Every time I try to breathe, but you're right and carry me where I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know.